Mang Ewon nya tingali kakara kamari jeung urang teh bebarengan manehna teh ayeuna tos ngantunkeun tingalinya ai umur teh apalnya. Wah, kamari agan jeung abi teh tos heureuy. Oh, heureuy jeung Ewon teh. Oh, da teu apa atuh nya ai umur mah. Nya jeung urang kitu. Heureuy kamari teh sami jeung uang kamari teh heureuy. Kamari teh masalah ieu, masalah ngurak geuning. Kan kamari teh ngurak di manehna. Eta non teh liang hiji tapi hang kuduaan cenah kumaha da bingung abi teh nya. Abi nu pangheulana kitu. Manehna teh neangan di manehna kamari itu, tapi ting naon eta manehna teh ting boga penyakit naon kitu nya. Ngadadak kitu. Jeung uang heureuy. Heureuy di uang teh kamari heureuy. Itu kan berduka nah kakak seserian atuh. Wah euy, arep samparkeun si Uwa keur narampeun ngobrol naon nya euy. Tingali seueur pisan nganturna nya. Kabumina gitu. Euy. Keur naraon? Keur naon? Tingali wa apat ngantunkeun. Dedah teuing Uwa, mencek urang panengankeun ku haremis atuh konengeun mah wa. Aduh aing mah. Konengeun. Embung beteungna. Lain neangan haremis. Wah apat mawat. Eueuh, baru beteungna teh nya da emang liper mah anu konengeun sok baru beteungna. Eueuh dedah teuing. Lain liper. Tinggal itu. Oh, wa apat maut. Mesti bawa ke rumah sakit cenah encan. Susur ngalalayad. Liper eta teh kalah kumaha ge konengeun lamun di kampung mah kudu teh ku haremis kitu mah. Kuduna teh karena Allah teh pangaralakeun haremis da sok loba dengan di sawah-sawah. Eueuh anu konengeun. Eueuh anu konengeun. Oh pasti loba di salokan geuning nu kara ditu mah lobana teh wa. Eueuh anu konengeun ieu. Anu ngantunkeun. Wah apat ngantunkeun. Oh cara-carana kulub kumaha heula si haremis teh dikulub. Ala caina, pacelan, sikina, jerona ninganan. Tah bikeun cager 2 kali ge kudu kitu mah. Nu konengeun. Tuh di bajaan ku si Ewon mun ngala haremis kudu jeung kudu bari ngamok. Kada barte kalaluan nyarurungkuy si Uwa mah teu ngartieun won. Aduh ai. Ieu kumaha? Kumaha ampun. Pieu teh pieu. Aduh. Sudah jangan kamu bikin ambek aku. Oh, tetap pangalakon ka Ucu. Oke siap, Bon. Rek sabaraha muruan ka Ucu ya, Bon. Oh, anu konengeun. Itu wa apat maut. Nah, jadi orang nu ngarambakna itu dia. Tinggal itu. Jadi pangulubkeun langsung ku Ucu. Aya lieur jeung Ucu mah lieur. Ujung hayang jeung bubar romeheun sagala deui. Wah sagala. Lanan liper ge can cager geus hayang mah teh bubar romeheun gesrek-gesrek kana batu tanu heuras kop. Ngarah beueuh romeheunana. Lieur. Lobana kahayang si Uwa mah gah lieur. Ayo lieur yang si Oce mah.